Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana patepandai sareng sim kuring paminur kolbi dinu warta anu bade baris dikapidangkeun ayeuna nyaeta WNI X ISIS di Suriah anu hoyong uih ka Indonesia. Saprak eleh kekalipahan ISIS sekitar 2017 eta, keluarga pejuang sareng istri dugi ka murang kalih parantos dilebetkeun ka pangungsian anu tos ngeusi langkung ti 70.000 orang. Dina kondisi anu sedih, nada sareng kulawarga sareng sababaraha pangungsi istri nu sanes ngarap-ngarap tiasa uih ka nagara asalna. Anjeunna oge ngarepkeun pamarentah Indonesia tiasa ngauihkeun anjeunna sareng kulawargana kalebet bapana, anu ayeuna dipanjara di Suriah anu nahan urut pejuang ISIS. Harepan anu ayeuna malah janten masalah anu sensitif di Indonesia. Saatos wacana ngauihkeun aranjeunna parantos timbul, tapi dibantah keras ku masyarakat. Kusabab sieun maranehna balik bakal mawa virus terorisme anyar. Ayeuna nada pedula sareng kulawarga, oge sababaraha kulawarga anu sanes di Indonesia masih henteu acan terang pasti ngeunaan nasibna. Saatos pamarentah Indonesia ngalangkungan Menteri Koordinating Bidang Polhukam Mahfud MD nyatakeun yen henteu aya rencana atanapi bahkan moal ngauihkeun tilas ISIS ke Indonesia. 100 lebih WNI yang terlibat foreign terrorist fighter atau teroris pelintas batas gitu akan dipulangkan atau tidak belum diputuskan karena ada manfaat dan mudorotnya masing-masing. Mulai dari mudorotnya kalau dipulangkan itu nanti bisa menjadi masalah di sini, bisa menjadi virus baru bagi terorisme karena dia jelas-jelas pergi ke sana menjadi teroris. Sababaraha negara di dunia teu hoyong pejuang tilas ISIS atanapi kulawargana. Ngan sababaraha negara nu daek nampi aranjeunna, sapertos Rusia, Arab Saudi sareng Maroko. Rupina sakitu wae warta anu parantos tiasa didugikeun ku sim kuring ka pamiarsa sadayana. Mugi janten mangfaat kanggo pamiarsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun.